Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda anu dimana beayana, alhamdulillah kalayan kudratillahi robbi Qodartinu maha kawasa urang tiasa ditepang dangu kendei sareng simkuring kang tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta baris nuluykeun hanca carita anu katunda masih dina judul Utari Nagipati. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amburos ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu katunda, pedaran kang tile kasapi kuanci dina mangsa medarkeun kayan alam ti peuting. Nyatana ka Neng Ratna anu mana harita nuju menta tulung ka kadang warga lembur Cibodas kulantaran bumina kasupan kuram poga tanapi garong eta hanca teh nya. Sumaga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Aya naon ieu teh aya naon? Pak Ici seselendep ka hareup ngadeuketan ka Neng Ratna anu keur pada ngariung. Aduh Pak Ici atuh nuhun pisan parantos ka dieu. Puguh nembe teh aya garong anu leubet karorompok, Pak. Ceuk Neng Ratna bari nunjuk ka jero imah. Baruk aya garong nya. Pak Ici ngajenghok plus gancang asup ka jero imah sarta dituturkeun ku sababaraha urang anu sejena. Malah Neng Ratna oge nuturkeun lantaran ayeuna mah geus teu pati ngarasa sieun da loba jalma anu daratang. Nggo ka patengahan breh katempo kaayaan di dinya acak-acakan paburantak sarta loba paparabotan anu pareupeus. Sakedapan mah Pak Ici jeung anu sejena ngaharuleng lantaran di dinya mah eueuh sasaha. Tapi bareng jeung kitu Bi Acih norojol ti dapur leumpang bari rumanggieung nyeklan cangkengna anu karasa nyeri. Bi Acih, kamarana bangsa teh Bi? Neng Ratna langsung tumanya ka Bi Acih. Aduh puguh oge Neng, jelema anu harideung teh tos lalumpatan kana jandela dapur jalanna teh. Malihan mayuna oge nuju diarudag ku Aden sareng Jang Ahmad gitu deui Jang Odang sareng Jang Oman. Walon Bi Acih mere keterangan ngeunaan bangsat anu harita geus kalabur sarta ayeuna keur diarudag ku opatan. Jadi garongna geus kalabur. Lamun kitu mah urang teu bisa cicing. Ayeuna keneh hayu arudag ku sararea urang kepung nepi ka beunang. Nya hayu atuh Pak Ici bisi kaburu jarauh. Ceuk Kang Atang bari singkil rek ngudag bangsat. Nya hayu. Tapi urang ulah indit kabeh anu sawareh mah kudu ngajaga di dieu. Tuluy pariksa kayaan Juragan Subrata bisi kuna naon. Nya bener kitu hayu atuh. Tapi keun wae atuh di dieu mah da geuning tugeus juljul loba anu daratang ayeuna mah moal mata kariwang. Nya bener hayu atuh Jang Atang. Nya geus kitu mah bring Pak Ici jeung Kang Atang arindit rek ngarudag bangsat. Kasugri kaum dangu. Harita terus bae ngabring dituturkeun ku nu sejena. Sarta teu poho marawah heula pakarang lantaran bisi dibutuhkeun. Di tengah jalan gukok amprok jeung anu lainna sanggeus silih bejaan satuluyna marilu ngaleut rek ngudag bangsat. Kocapkeun Neng Ratna anu harita keur aya di patengahan. Ras inget ka indung bapana anu teu katingali kaluar ti kamarna. Nya terus atuh gancang gura-giru di teang ka jero kamar. Barang breh kasampak Juragan Subrata keur diuk pina luhur kasur. Ari leungeunna ditalian ka tukang bahamna oge didedetan ku kaen. Ibu Halimah ti tadi ngajoprak teu empes-empes. Nya puguh Neng Ratna reuwas. Ama, ya Allah Gusti anu agung. Ama watos teuing salira teh dugi ka ditalian sapertos kieu. Dasar garong kurang ajar meuni eueuh ras-rasan. Neng Ratna ngagerok ka bapana. Tapi pas Subrata teu ngawalon da puguh teu bisa ngomong ngan ukur bisa melong bari kucap kiceup. Ret Neng Ratna kana leungeun bapana anu ditalian ka tukang. Nya terus atuh dibuka, tapi orok aya najan ditalian ku samping oge tapi meuli pageuh. Nya tuluy atuh Neng Ratna kaluar deui maksudna mah rek menta tulung kanu sejen. Kabeneran
Harita teh geus nyampak aya Pak RT anu kakara datang sareta keur ngariung jeung anu sejena. Pak RT, itu pun Bapak. Neng Ratna nunjuk ka jero kamar. Nempok itu Pak RT rada reuwas. Kunaon Neng tuang rama teh? Pak RT nanya bari mencrong ka Neng Ratna nu ngomongna katara rada gugup. Itu pun Bapak di talian Pak. Punten enggal pangmukakeun margi abdi mah teu kiat ngalaana pageupisan. Neng Ratna nerangkeun kayaan bapakna. Ngadenge caritan kitunya teu talangke Pak RT harita kene asup ka jero kamar dibarengan ku Neng Ratna jeung Bi Aci. Samalah anu sejena aya sababaraha urang anu nuturkeun. Barang geus aya di jero kamar nya atuh teu talangke. Pasubrata pada nulungan ku sararea. Samping kebat anu dipake nalian leungeunna dibuka, kitu deui kain anu dipake ngadadetan bahamna. Pasubrata ngarasa lugina lantaran ayeuna mah leungeunna geus bisa bebas. Ama, kumaha teu sawios-wios? Neng Ratna nyampeurkeun ka bapana bangunan anu salempang. Ayah, henteu ama manyai nganduka teuing ibu hidup lantaran tadi teh digebuk ku garong anu garejul. Dieuna mah keur kapiuhan eta teh. Pasubrata ngareret ka bojona anu ngagoler tempes-empes. Sareta terus atuh awakna diguyah-guyah sangkan hudang. Malah bari jeung digerohan. Tapi Bu Halimah jongjon teu lilir kawasna mah acan sadar. Da puguh tadi teh digebug ku si Godeg satakerna. Nya atuh harita keneh Bu Halimah pada nulungan kuno araya. Sabisa-bisa diubaran sangkan bisa gancang sadar deui kana dirina. Nya ari kudileukeunan mah sanggeus aya kana sawatara waktu Bu Halimah lilir sarta sadar kana sagala rupa anu kajadian. Ret ka sisi, ret ka gigir, kudiang cengkat lalaunan bari muringis sirahna karasa lieur meuni asa ngubeng tetempuan asara Nyai Karoneng. Kasugri kaum dangu. Cag urang tinggalkeun kayaan di imah kulawarga Pasubrata anu ayeuna keur loba jalma. Kocapkeun darja jeung baturna nu tadi geus kalabur harita teh tiluana pating gorobas dinu bala. Ngahaja ngaliwatan kebon cau anu harieum jeung paroek da puguh ngarah teu gampang kasusul ku nu ngudag. Saenggeus aya kana sawatara waktu tiluana anjog ka sisi lembur. Reg si Godeg eureun handapeun tangkal asem bari ngahegak. Ret ka tukang breh katempo darja jeung si Goji nuturkeun. Nya teu kungsi liladuan anak geus narepi ka pelebah dinya sarta terus ngarandeg. Kunaon sia make jeung eureun di dieu? Sok kancang lumpat deui bisi kaburu aya nu ngudag ka urang. Ceuk darja bari melong ka si Godeg anu keur ngajanteng bari ngajingjing buntelan. Kehola sakodong. Dewek capek hayang ngareng hapola. Jeung dere ka mana tujuan urang anu saterusna ieu teh? Si Godeg ngawalon bari kadenge napasna ngahegak. Ayeuna mah hayu lumpat tuh ka belah kidul, anu berasna ka kebon roay. Tah tidinya urang turun ka Lebak terus urang meuntasan walungan. Sabab lamun tetep aya di darat belah dieu mah bisi mata kabahayakeun. Nya bener kuring satuju jalan ka dinya mah. Hayu atuh buru motong rarese bisi kaburu aya urang lembur ngudag. Si Gojin ngajak buru-buru indit sabab hariwang bisi kaburu daratang urang lembur anu geus tangtu ngarudag ka maradehna. Nya hayu atuh burukeun. Tapi ka dieu eta buntelan duit jeung perhiasan mah keun ku dawek anu mawana sangkan aman. Darja menta buntelan duit anu dijingjing ku si Godeg. Oh, ari kana duit mah sieun we made Darja. Padahal mah da moal dikumahakeun atuh ku dawek oge. Ceuk si Godeg bari ngasongkeun buntelan sarta ditampanan ku Darja. Geus teu kudu loba ngomong Godeg. Mending oge urang buru-buru tinggalkeun ieu tempat teh sangkan urang tiluan salamet. Ya ayo burulah. Geus kitu mah bertek tiluana lalumpatan deui mengpeng buru ka belah kidul maksudna marek ngajugjug ka kebon roay. Satuluyna engke maranehna teh rek meuntasan walungan. Tapi teu lila antarana. Sanggeus Darja jeung baturna rindit ka pelebah dinya harita ya 4 jalma nu daratang. Eta teh tayalian ti Ahmad sarta dituturkeun ku nu sejena. Darma, Oman jeung Odang anu ngarudagna geus nepi ka pelebah dinya. Reg Ahmad ngarandeg kitu deui baturna. Odang, Oman,
Tuh aya tangtungan jalma anu lumpat ka belah kidul. Ceuk Ahmad bari nunjuk ke belah kidul urut ngaliwat Darja jeung baturna. Nya bener mad, kukuring oge katingali. Odang ngawalon bari ngahegak dadana katemporeng hapranjug. Ari Darma jeung Oman jarempe bae teu ngomong ngan sarua ari napas namah meni ngaharegak. Jigana maranehna teh bangsat anu keur diudag ku urang. Tah kulantaran kitu, ayeuna mah jig gancang susul kuduaan, tah kuring jeung Den Darma rek motong jalan ka belah dieu, sarta engkerek dipegat di pengkolan anu berasna ka kebon roay. Moal salah maranehna pasti meuntasan walungan, lantaran jalan ka lebah dinya mah tang teu moal bisa gampang ka udag ku balarea, jeung harieum samalah loba oray ulang. Ahmad mere parentah ka Odang jeung ka Oman, sangkan gancang udag bangsat anu tadi katempo lumpatna kawas muru ka belah kidul. Nyaho gaturi kitu mah, tangke urang panggih di ditu nya. Odang ngawalon kana caritan Ahmad malah teu hararese duanana harita pating beretek lalumpatan udag garong ka belah kidul. Kitu deui Ahmad jeung Den Darma. Sarua pating beretek tapi lumpatna ngahaja motong jalan lantaran hayang gancang bisa nyusul ka garong anu geus kalabur bari mawa duit anu kacida lobana. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita beuki peuting. Sora jangkrik gaang jeung cari cangkas reang di sarada. Di kajauhan sok kadenge sora anjing ngagogog. Angin leutik ngahiliwir, hawana beuki tiis meuni nyecep kana sumsum balung mata koream anu rumingkang. Dina kayaan kitu, di belah kidul aya 3 jalma anu keur pating jorelat lalumpatan. Sanggeus aya kana sawatara waktu leok mengkol ka jalan anu berasna ka kebon roay. Tapi bareng jeung kitu sakilat jeleng-jeleng aya 2 urang jalma anu laluncatan sarta ngahalangan jalan. Nya puguh tiluana ngaranjung, reg bareng lumpatna oge eureun. Heh bangsat, eureun sia. Lamun henteu ngagugu dicacak ku aing. Ceuk Ahmad nyentak bari ngabadegan ulak cangkeng. Ngadengi aya anu nyarita kitu ka maranehna puguh Darja jeung baturna reuwas. Saha sia teh? Montong wani-wani ngahalangan jalan aing. Sok buru nyingkah sabab lamun henteu sia duaan ku aing di podaran. Si Godeg ngawalon sareta ngomongna oge teu eleh galak, malah bari jeung molotot huntuna kekerot lamun katempo mah. Tapi kulantaran make taregos jeung aya dina kayaan wanci peuting jadi teu katingali salain matana anu herang buburilakan. Kurang ajar sia. Bangsat, sok geura pasrahkeun eta buntelan ka kuring. Terus leungeun sia tiluan katukangkeun sabab ku aing ayeuna keneh rek diborogod sarta rek dipasrahkeun ka nu berwajib. Ceuk Darma bari mureleng ka jalma nu keur nangtung bari ngajingjing buntelan. Ari Darja ngadenge kitu teu ngawalon da puguh sok sieun aya nu apal kana sorana. Oh, jadi si lain duaan teh rek ngarebut buntelan ya. Ya heug atuh lamun kitu mah yeuh tampanan. Hiat. Sebrut si Godeg sakilat narajang. Gerakana kawilang cepet da puguh geus biasa kana gelut. Pereupna nu gede jeung buleud ngarah kana cukang irung Darma. Nya puguh Darma ngelenyap. Sabab teu nyangka lamun musuh narek langsung narajang. Tapi untung jeleng Ahmad hari tarikat luncat bari naki serangan si Godeg. Hiuk geduk des. 2 leungeun bantrok jeleng si Godeg mundur ka tukang bari neangan tempat anu rada lega pikeun yang hareupan lawan. Nempo musuhna luncat kanu lega. Jeleng Ahmad ngudag dituturkeun ku si Gojin 3 urang jalma anu geus adu hareupan silih perong adu pangabaran. Kitu deui Darma jeung Darja duanana harita oge geus pabendeng-bendeng silih titenan gerakan lawan kawas anu sieun kapalingan. Nya akhirna mah ger bae atuh gelut Ahmad dilawan ku 2 urang. Ari Darma ngalawan Darja anu tayalian ti adina lamun apal mah. Tapi saeutik oge Darma teu boga sangkaan nepi ka palebah dinya. Cebrut si Gojin harita narajang pereupna ngolebat kana puhu ceuli Ahmad. Hiuk gilek. Hiuk gilek plos. Ahmad rikat ngagiwar sarta malik narajang ku teunggelan anu ngepang rek ngahanca pepeuteuyan. Hiuk plos Si Gojin rikat luncat. Tapi bareng jeung kitu seak dampal suku si Godeg ngalayang rek ngajejeg kana tarang. Seak plos serangan suku si Godeg teu keuna lantaran Ahmad oge rikat ngelok. Bareng jeung kitu Ahmad nyodokeun leungeun katuhuna kana kekemplong. Heuk jeleng plos teu keuna.
lantaran si Godeg kawilang tanginas harita rikat micen panarajang. Serangan Ahmad nyamos teu keuna kana sasaran. Nempo kitu Ahmad ukur bisa rumenghap dina jero hatena muji kana kecepatan gerakan musuhna anu taranginas jeung karasit pisan. Goblok sia, tetela geuning boga pangabisa ieu cucunguk teh. Ceuk si Godeg bari mureleng ka musuhna. Montong dililakeun euy sok kancang gunakeun pakarang. Ieu manusia teh urang caca kuduaan ngarah kancang bojor. Tembal si Gojin serepet ngalugas bedog seseukeutna ka tempo meningga gurila perang. Lantaran kacangan ku cahaya bulan jeung bentang anu keur nyaraksian di awang-awang. Pating karetit, pating kariceup kawas anu hayang milu ngalalajoan. Oh bener euy, urang tigas tah manusia teh beheungna. Kitu ceuk si Godeg. Manehna oge rikat ngalugas bedog. Nempo kitu teu loba mikir. Ahmad oge ngalugas bedogna bari terus serang kenek masang kuda-kuda tegepisan. Sok kancang geura maraju bangsat. Nah dikira aing rek sieun kitu. Ceuk Ahmad nangtang bari neuteub seukeut ka musuhna. Anu katempo geus tatan-tatan rek narajang ka manehna. Montong sombong sia wani nangtang ka aing. Ceuk si Gojin bari ngalengkahkeun sukuna ka hareup. Panonna molotot ka Ahmad. Nah aku naon make jeung teu wani. Sila aing manusa sarua ngadahar kejo. Tapi sanajan kitu aya bedana. Sabab aing mah jalma bener. Ari sila aing mah ukur garong. Anu salilana sok hayang ngarampas harta banda batur sarta tukang ngariweukeun ka balarea. Ceuk Ahmad ngomongna tatag ditujukeun ka musuhna anu dua. Waduh eta sungut meuni rangu kitu nyarita teh euy meuni remuy. Sugan kudu dicocokan ku bedog siah kitu patut mah. Ya rasakeun yo. Sawuk bedog si Gojin ngolebat gerakan lempeng ngarah kana dada. Lenyap Ahmad rewas lantaran gerakan kacida pisan cepetna. Hiuk jeleng plos rikat Ahmad luncat ka tukang. Tapi sabot keur kitu hiuk bedog si Godeg ngalapunduk. Hiuk blentrang. Sakilat harita ditadah ku bedog Ahmad. Buricak kembang seuneu ngapuricak. Can oge Ahmad ngarenghap. Bedog si Gojin geus ngolepat ti gigir rek ngahakan cangkeng. Hiuk gilek plos. Sakilat Ahmad malikeun serangan. Hiuk blentrang. Bedog Ahmad ditahan ku musuh. Dua pakarang bantro kembang seuneu ngaburicak deui kawas tadi. Sorowuk bedog si Godeg datang rek nojos ka kemplong. Tapi Ahmad rancingeus sarata rikat ngagiwar. Hiuk gilek plos. Bedog teh ngahakan angin. Tapi sabot keur kitu hiuk bedog si Gojin ngalayang nyabet bincurang. Puguh Ahmad teh ngalenyap. Tapi celepung Ahmad luncat luhur pisan bari nigaskeun bedogna kana sirah si Gojin. Hiuk blentrang. Ditadah ku bedogna. Terleungeun si Gojin ngageter karasa asa komper. Jeleng luncat ka tukang ngajauhan terus nangtung rada anggang. Dadana renghap ranjug napasna ngahegak. Celek suku Ahmad nincak lemah bari terus tatan-tatan pikeun narima serangan musuh. Aduh haram jadas ya. Tetela sia teh lain antepeun. Ceuk si Gojin bari ngahegak panonna molotot huntuna ka kerot. Montong babacot sia, sok geura maju deui. Ahmad harita nyentak tapi bari taki-taki. Panonna rancingeus nitenan gerakan lawan. Bener-bener kurang ajar sia. Maju bareng euy, sok gancang tigas beung ieu manusia teh. Ceuk si Godeg bari sebrut narajang ka Ahmad anu keur nangtung bari sayaga. Seak bedog nyabet cangkeng, tapi Ahmad teu gugup. Rikat ngagilekeun awakna hiuk blentrang. Bedog si Godeg ditadah ku bedogna. Nya atuh akhirna mah gerwe Ahmad tarung meniragot bebeakan ngalawan dua musuhna. Si Godeg jeung si Gojin. Anu sarua kesit jeung rancingeusna. Harita tiluana silih kadek, silih sabat, silih cacag. Silih babad, silih tarok jeung sajabana. Dua bedog pating kolebat ngahujanan awak Ahmad, pating sariut pating hariung bangbaraan. Sora bedog anu pabentar kadenge pating belentrang, dibarengan ku buricakna cahaya kembang seuneu jeung sora anu pating gorobok mata kariwang.
Kasugri kaum dangu. Kayan alam peuting di tempat eta ngadadak beut jadi gandeng mata kariwang anu ngadenge. Kocapkeun Darma jeung Darja. Anu sarua harita keur agot gelut, duanana katara saurang oge can aya anu asor. Sok sanajan Darma teh kasebut lain tukang gelut, tapi sakuat tanaga ngalawan lantaran hayang ngarebut duit buntelan anu aya dina ceklan garong anu can kanyahoan saha-sahana. Awakna anu karasa nyeri oge harita mah teu ieu dirasa. Nya saenggeus aya kana sawatara waktu, jeleng duanana mundur ka tukang bari ngaharegak kesangna geus ngaloprot baju basuh dadana oge katara renghap ranjung. Dasar garong edan, sok kancang geura pasrahkeun eta buntelan teh. Ceuk Darma bari ngahegak panonna mencrong ka musuhna anu katempongan ukur belegedeg da hungkul. Da puguh papakeana jeung taregosna sing sarua hideung. Tapi musuhna nu diajak ngomong teh teu ngawalon. Ngan ukur kadenge napasna nu ngahegak jeung huntuna nu kekerot kawasna mah ambek pisan. Tapi ari dina jero hatena mah manehna oge ngagerendeng ngomong sorangan. Duh teteh si Darma ngudag ka aing, malah kawasna mah jeung si Ahmad ka dina teh. Kumaha lamun aing suka nyahoan? Tangtu bakal wirang. Tapi aing teu kudu hariwang lantaran aya si Godeg jeung si Gojin anu tangtu bakal bisa diandelkeun. Kitu ceuk gerendeng hate Darja tina mangsa harita. Ari kahariwang mah manehna oge boga mitra. Tapi barang inget ka si Godeg jeung ka si Gojin kahariwangna ngurangan. Da puguh kacida percaya kana pangabisa dua sobatna. Heh bangsat, kunaon kalau ngahuleng? Sok gancang maju deui, ku aing rek dipariuskeun tabeheung teh. Darma nangtang ka musuhna anu katempo keur ngabadegadangtung. Ngadengi kana caritaan Darma kitu. Nya puguh hate Darja ngaheab panas. Kurang ajar sia teh Darma. Aing mah moal kagok di podaran sia sakalian sanajan nya oge sia teh kasebut lanceuk. Tuman sia. Kitu ceuk gerendeng hate Darja. Nyaan manehna mah mitra, bener-bener luas sanajan kalanceuk oge. Da puguh jiwana geus kaanjingan ku iblis setan Izazil laknatullah. Nya atuh serepet ngalugas pedog. Seseukeutna katempo ngagurilap. Nempok kitu Darma ngalenyap. Da puguh manehna mah teu mawa pakarang. Ya Allah Gusti anu Maha Agung, mugi-mugi maparin pitulung sareng panang tayungan ka jisim abdi. Tebihkeun abdi tina sagala rupi bahaya anu ayeuna ngancam kana jiwa raga abdi ya Allah. Darma sasambat ka Allah Subhanahu wa taala. Men tapi tulung sangkan ditang tayungan tina sagala rupa bahaya anu ayeuna ngancam kana dirina. Sabot keur kitu seak Darja narajang bedogna ngolebat ngerah kana suku. Hiuk jeleng Darma luncat ka tukang nyingkahan bedog Darja anu ngolebat tarik pisan. Nempo musuhna teu beunang. Darja beuki nafsu jeleng luncat bari nyabetkeun bedogna kana beuheung. Hiuk gilek plos Darma rikat ngagiwar tapi hanjakal teu bisa malik narajang. Dina waktu harita Darma ngan ukur bisa ngagulek-gilekeun awakna da puguh teu boga pakarang. Bareng jeung kitu seak bedog Darja narok sirah ti gigir, lenyap atuh Darma reuwas. Kusabab eueuh pilihan, gubrag geuwat ngalabuhkeun awakna kana lemah. Bari terus ngagoreleng ngajauhan musuhna anu keur nyerang ngababi buta. Ningali Darma awakna gogorelengan dina lemah, Darja beuki ambek hatena panas. Lantaran serangana teu keuna kana sasaran, jeleng luncat luhur pisan. Bedogna rek nigas awak Darma anu keur gugulitikan. Hiuk gulitik, hiuk gulitik, bres bedog nigas kana lemah. Nya puguh Darma kacida ngarasa soak lantaran awakna terus dicecer teu eureun-eureun. Saeutik oge teu dibere kasempetan pikeun neujat. Tapi dina kaayaan anu sarupa kitu teu kanyahoan harita. Hiuk jebrot tonggong Darja ngadadak aya anu ngajejek ti tukang. Aduh. Darja ngagoak reuwas awakna nolonjong ka hareup. Untung teu nepi ka labuh, gilek gancang malik ka tukang. Breh katempo geus nyampak aya dua urang tangtungan jalma anu keur ngabaradega bari molotot ka manehna. Bangsa edan, lawan aing yo. Ceuk odang bari serepet ngalugas bedog sarta diturutan ku oman. Anu harita geus aranjog ka pelebah dinya. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.